Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun kaum kasadayana warga beraya channel YouTube anu di mana bae ayana. Urang sing dipasang kesehatan keselamatan tur aya dina pantai Subhanahu taala. Amin. Geus sing kuring nepangkeun sareng Cep Kibrot kitu nya sata acana ninggal kana berbagi ilmu nyata sering saya karena cuplikan sing kuring pada dibahas. Tong hilap like, share and comment, subscribe-nya di channel YouTube Cep Kibrot gitu nya. Nah, ayeuna sing kuring di dieu pada sharing ya, sharing sasarangan sangkan sirungan. Tah sirungan eta sing ngajentenkeun hiji ilmu anu bermanfaat kang urang sebagai generasi anu mika cinta, mika landap kana seni tur budayana aya di tataran Sunda gitu nya. Paraya sadaya. Salam faktor sing kuring. Oge ulah kirang hapunten sanes pada agul payung putut aning aya pariwaos. Tak kenal maka tak sayang. Aya paribasa sesediran kini-kini di sapatu jalana kaparapatan seni terseni kena bersatu ku jalan kurang persahabatan tak eta sur sepuh simpuring jadi kini-kini di sapatu jalana kapangalengan seniman terseni kena bersatu ku jalan urang sasarengan tah mugi urang ku jalana sasarangan sing ngajentekeun hiji kamotekarang kanggo urang sebagai generasi anu mika cinta mika kana seni tur budayana di tetap Sunda nyata ngeunaan alam berditra suling. Sing kuring bade ngabahas dina teknik dasar bermain suling dina teknik penjarian nada teh kumaha nada mi teh kumaha na tila sampai jamina sebatan nada dina nada suling atau napi pentatonisnya pentatonis teh da mi na tila da dalatina mida dina pentatonis dina modern Sunda mah pame dina musik barat dina modern namanya tah sebatan teh diatonis do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do pame dina ode Sunda mah nya anu kusung beri pada dua dina alat teh suling alat tiur dina pentatonis da mi na tila da dalatina mida nah gitu. Teknik dasar bermain suling dina surupan ke-60 laras pelog gitu nya. Teknik penjarian dina nadada nyata ditiup ditutup lubang 3 nu paling atas gitu nya. Ditiup beri ditutup lubang 3 nu paling atas. Nah, eta nadada. Da anu kedua nyata mi ditutup 4. Anu katilu nyatana ditutup sadayana nah anu ka opat dibuka sadayana di anu kalima la ditutup hiji anu paling atas anu paling luhur. Nah dugikeun kada deui anu paling rendah ditutup di same 3 ayeuna urang gabungkeun. Dina surupan ke-60 anu supiango dina Temang Suna Cianjuran. Tadi dia oke aya surupan 54 nya anu biasa dianggo dina kawi-kawi degung kacapian biasanya eta laras aya laras pelognya aya surupan 54 ke-60 sejam sareng sejamina naon-naon kau ngatur frekuensi tinggi rendahna nada gitu nya saperus urang dina nyanyi eta apa dina suling teh katedral biasa di laras gede surupkeun sareng kacapi bina gitu nya kalau diterangkan semesta masih kene ngan cuman ima benten dina surupan 54 masih kene laras pelog nada